Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu Baraya Kidagar official di mana bae ayana wilujeng wengi wilujeng buat pangdangu deui sareng aki tangtosna di acara nu sami nyaeta dongeng pang beberah mana anu dipancarluaskeun ti kandaga Kidagar official YouTube. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan dekirang sapapaosna ku Allah taala dipaparinan kasehatan lahir sinareng batin jembar manah gampil rizki sarta tebih tina balai. Amin amin ya robbal alamin. Ngerieuh deui pamirsa aki sajang ngadongeng naraskeun hancan nu katunda kamari hiji jejer carios anu judulna Jawara Gunung Burangrang. Ieu dongeng reka anak nyalira didongengkeun oge ku aki. Mugi-mugi wae tiasa janten panglipur kalbu, pangbeberah kana mana, pangrepeh kana hate. Ubar ngabang melirkeun kacape saparantosna urang sadidinten kasab milari kipayah. Oge ngulangkeun katineng ka mangsa zaman kapungkur. Di mana kapungkur mah pamirsa para remaja tanapi remako. Remaja kolotnya. Kapungkur mah hiburan teh ting darepong we kitu. Dipayuneun radionya, radio cawang, radio SW AM kapalih dia geunanya teh acan aya FM kapung bari ngeresak upami aya angin teh. Pamirsa sadayana urang keur dongengna parsamakna sor atuh bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Kocapkeun mawar bodas anu keur dihurup ku Ki Ade jeung Karim masih imbangan sanajan dina gerakan mah jurus-jurus mawar bodas teh aya dina saluhureun dua musuhna. Tapi dua musuhna menang dina pangalaman padungdung sebab remen pisan benrok jeung musuh anu dibegal boh sasama begal atawa jawara. Dina hiji kasempetan Ki Ade ngayunkeun celurit atau arit badagna dina jurus cacar bolang ngarah kana bitis mawar. Ari Ki Karim ngulincer ka tukang bari ngayunkeun bedogna ngarah walikat mawar bodas. Mawar teu cileureun geuwat manehna ngagajleng ka sisi. Bari ngaheatkeun sukuna mapag sirah Ki Ade anu keur nyoloyong hareupeunana. Rokaya Ki Ade sanajan awakna bayuh-yuh ge tapi gerakanna mah rikat pisan. Leungeun kencana gancang rawel pigelang mawar bari dicentok ka tukang atuh kolea bru bae awakna mawar teh nindihan awak Ki Ade. Oyong bati ini mah ulah di dieu neng atuh urang di ditu yuk dinu sepi. Cek Ki Ade bari leungeun katuhna ngajawel gadona mawar bodas sedangkeun leungeun kencana meulit kana cangkeng lengkehna mawar. Teu sudi ablik-abligan teu suka abrag-abragan sia. Lepaskeun kurang ajar. Mawar bodas teu terjel hayang lepas tapi tangkeupan Ki Ade malah tambah pageuh. Hiu. Siku katuhu mawar bodas ngahiu kana tarang beri barengan tenaga jero. Cidak. Tarang Ki Ade kahanca siku nanggal pisan. Aduh. Masih garakeun mau bikang teh euy. Ki Ade ngagoak bari awakna jareg jika tukang. Katingali tarangna bencenur sagede nog soang. Mawar bodas ngudar ka rembongna nyam ngarapal jampe. Panonna Ki Ade karasana ku Ki Ade matak perih jeung nyeri. Panonna ngadadak poek
sewaktu dikebut ku karembong mawar. Jadi teu bisa nempo, bari nyerina karasa mani nyaksak sawak-awak. Aduh, Rim, tulungan Rim. Aduh, dewek teu bisa nengjok kieu. Ki Ade kokowongan beri ngucek-ngucek. Dua panona. Hiu gedug. Tur mawar bodas nu nyel kana angan Ki Ade. Cedak peureub katuh nyayang dina careham hiu kebro. Peureub kencana mapeg kana dada. Ditoron kawas kitu mah gajah depat ti Cibitung teh teu manggap mulia. Koleab, bru awakna namru. Kawas nangka asak rag-rag tina tangkalna. Karim anu nempo baturna ngajapapang keuat ngaheumatkeun bedogna dina ulin manca baruga. Ulin silat ti Sulawesi asli ti lemburna, gerakana kawas nu keur ngibing tapi ngandung bahaya anu pohara. Siga harita datangna bedog teh anca kacirina mah tapi geus deukeut mah. Kacepetanana ngadadak gancang naker. Bedog Karim nyempong ti gigi rek megatkeun cangkeng musuh. Mawar bodas gancang jingkrak. Barang leungeun katuh Karim nu nyekel bedog liwat geuwat dikebut ku karembong bodas salapan hiji. Hiu plak kuriwel. Pigeulangna Karim beunang kacangreud ku karembong. Ku mawar bodas dikedetkeun. Ari derekdak teh pigelang ki Karim ngaderekdak sigana mah tulangna leupas atawa remuk. Celik bedogna rag-rag kana taneuh. Aduh, ampun Neng, ampun. Ceki Karim. Bari nyekelan pigelang leungeunna sigana mah sieuneun pegat. Ulah waga bunga yeuh, lawanan gaula, ceuk hiji bayangan bari corelat manehna luncat tina tempat panyumputanana. Ki Yudi anu bieu luncat ka hareupeun mawar teh, mawar bodas neuteub seukeut ka Ki Yudi. Sirik pisan aya ciri anu mandiri dina beungeut Ki Yudi anu salila ieu keur diteteangan ku mawar bodas. Codet manjang tirung tepi ka pipi urut turihan bedog Ki Imron nu jadi bapana mawar. Teu bisa dipaling deui. Sidik Ki Yudi pisan anu keur ditaluntik ku mawar bodas teh. Ieu jalmana anu keur diteteangan ku aing teh. Akhirna kepanggih oge. Gerentas mawar barang mireungeuh beungeut musuhna anu jelas aya urut tatu tirung ngagurat manjang nepi ka pipi. Saha sabenerna anjeun teh? Tanya mawar bodas masih penasaran. Jawara awewe nanya kanu kasep aya pantesna oge. Heug. Ku kaula dibejaan. Ye kaula anu katelah Ki Yudi bajing setan. Kapala begal di pasir rucing. Nyai rek milu balik jeung akang ka pasir rucing. Moal burung disenangkeun hayang naon bege ditedunan ku kakang mah. Tembal Ki Yudi bari runat-rinat sagala gumasep pisan. Kapala begal purunyus ya. Masih inget kejadian 15 tahun ka tukang di lembur Ciwaruga. Anjeun sabatur-batur nandasa kapala kampung anu ngaranna Ki Imron. Tah, bukti nu sayakti tatu dina pipi anjeun. Ceuk mawar manitandes. Hai. Ke aya hubungan naon anjeun jeung Ki Imron nyai? Tanya Ki Yudi bari jengker. Yeh, bisi anjeun teu apal kuring anakna Ki Imron. Rek males pati ka anjeun sakabeh. Hutang nyeri dibayar nyeri, hutang wirang dibayar wirang, hutang nyawa kudu dibayar oge ku nyawa. Mawar nembal bari jeung molotot. Oh, kutan kitu. Boga pangabisa naon atuh nyai teh. Mending ge urang sasonoan we jeung akang mah. Ulah main kasar lah.
Kyudi ngahaha nyumputkeun kareuwasna sabenerna mah. Hatena mah Kyudi teh reuwas ka cida jeung rada saber ningali pangabisa mawar bodas. Komo ningali dua anak buah andalanana anu ngan sagaprakan pisan ge rubuh ku mawar bodas. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng teh dialpukahan ku Apiliasti ti Shopee Serang Lajada. Kanca wargi Kidagar official di mana bae ayana nu resep gulah galeuh online nya di Shopee atau nepi Lajada. Mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk-produk anu dipajang di dongeng aki di palih kenca pojok handapnya biasana. Kandun klik we salasa wiosna pamirsa bade nu aya selatan Shopee atau nepi Lajada mangga engke pamirsa tos ngaklik mah bakal lebet ka aplikasi Shopee atau nepi Lajada. Sabarantosna lebetna pamirsa bebas bade gulah galeuh naon bae oge mangga milihannya lira. Akin teu ngawajibkeun pamirsa meser atau nepi ngagaleuh barang-barang nu dipajang di dongeng aki. Eta mah mung link atau nepi cukang komo meuntas ka aplikasi. Mangga bebas bari balanja naon bae oge mangga sakahoyong. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos ngerasakeun nya balanja online ngalangkuan produk-produk nu aya di dongeng aki. Hatur nuhun pisan pangrojongna, hatur nuhun pisan anu tos balanjana. Urang keur deui dongengna pamirsa prung. Serepet Kyudi ngalugas bedogna. Saber ningali kasaktian karembong mawar bodas nu dicekel ku si Wanoja geulis. Geus kaijir yen moal mampu mun kudu ngalawanan mawar bodas ku leungeun lemor mah. Kyudi harita ngawangun kuda-kuda ulin lodaya ciptaanana. Hiu, badogna dihembatkeun ti gigi rek ngabuda badilkeun eusi beuteung mawar bodas. Mawar harita rikat ngarempodkeun beuteungna ka tukang. Hiu plos panarajang Kyudi poos ngahakan angin ku lawit badog malik deui rek ngahanca bincurang. Julalit mawar bodas ngajulalit ka tukang dina gerakan jair kasaatan. Kyudi teu mere awahan pikeun musuh manehna langsung nyusul tepus ku jurus ucing ngarontok beurit. Bedog nyewuk ti luhur rek narok sirah mawar orok kaya. Mawar ge lain Wanoja bolosro. Kitu-kitu ge sanajan ngora tapi manehna 15 tahun digemleng ku kelong Gunung Burangrang. Nini sakti nu jadi guruna. Sakilat mawar ngakiwar ka gigir. Bari nyorongkeun peureub kenca ka luhur ngagunakeun jurus kembang mawar mekar munggaran. Hiu geduk dada Kyudi. Katonyok pisan. Aduh, jadol. Awakna ngacereg-jeg nahan tanaga tenggelan musuh. Sawuk karembong bodas 8 hiji datang ngincer sirah. Dina jurus muka jandela. Macam paring panon poe tapi Kyudi ge mau ngari kudu katoron terus-terusan mah. Gancang manehna ngaragrageun awakna dina gerakan caringin rungkat bari dikombinasi langsung ku jurus landak nobros gunung. Congo badog Kyudi nyurun tu rek nobros beuteung Anggraeni alias si mawar bodas. Tapi mawar ge rikat ngajaul ka tukang. Bari sawaktu awakna ngalayang di luhur ngahembatkeun deui karembongna kana badog nu jadi musuhna. Wut kep kuriwa badog kabeulit ku karembong. Kyudi sateka polah nahan badogna supaya teu ucul. Teu leupas tina panyekelna. Mawar bodas harita ngadatkeun karembongna dibarengan tenaga jero tilu parapatna ari dikadat ari platok wae badog teh kalahkah potong jadi 2.
Kieu dihareugeun ningali bedogna ukur kali sapotong deui. Manehna teu kaburu nyingkahan sawaktu karembong datang deui bari tungtungna masih ngagelung seseukeut bedog. Hiuk wut cas tak-takna kasabat kabenangan ku seseukeut bedog sorangan. Tatuna lumayan ngewag bari getih nawor-aworan masuhan baju jeung calana kampretna. Aduh, barudak, lumpat barudak, balik hayu. Kieu di nyorowok bari beretak bae manehna lumpat sakalumpat lampet teu nolih kana naon. Ngadenge jajadugna lumpat ti pekalangan. Atuh jeleng ka jeleng. Nu sajena ting gara jeleng tuluy ting beretak lalumpatan. Malabur nuturkeun Kieu di anu geus meleteng jauh lumpatna. Ki buyut anu keur adu hareupan jeung Rahmat ge antukna mah lumpat bari nyangkeh ki Maman anu lumayan ripuh tatu di jerona. Ngan bae aya saurang anu teu bisa kabur teh nyaeta Ki Ade anu panonna ngadadak lolong ku kebutan karembong mawar bodas. Manehna mah ukur emok we dina taneuh bari ngurutan dadan anu karasa ngaheab mani panas. Tah hayam muning tinggalin nyai rek dipencit ayeuna atawa engke ye pikeun lebaran haji. Rahmat harita nyarita maksudna nyingsieunan ka Ki Ade. Atuh pugu Ki Ade teh beuki ngayak-yak sieun bisi bener bae manehna teh bakal diroga hala ku mawar bodas. Da hatena mah rumasa pernah deleka ka kolotna mawar bodas. Aduh, ampun Neng, ampun, babat teh sejak tobat. Ampun Neng, kasihan hirup. Aduh, rumaos babat teh gaduh dosa ageung ka Neng sareng ka kulawargi Neng. Nyuhunkeun dihapunten we Neng, ampun babat teh ampun. Ki Ade kituna teh bari jeung leweh sagala. Brug manehna nyuuh bari jeung ceurik kawas bolon di hareupeun mawar bodas. Dina kayan kitu torojol aya nu datang. Saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hei dede, eta gajah depa. Sugan teh gajahnya jalma eta teh. Kitu dai boga kalakuan nirca mah. Jalma jahat mah. Nanaon ge ieu kumaha papelakan. Saha nu melak jengkol moal panenna peuteuy. Saha nu melak cabe moal panenna meureun bonteng gitunya pamirsa. Nu melak bonteng bakal menangna bonteng, nu melak cabe bakal hasilna ge cabe. Nu melak goreng atuh bakal manen kagorengan gitu oge. Nu melak kahadean bakal oge dibales ku kahadean. Deh, kawas Ibi dagang kemana-mana dah. Ibi mah hade sok nganyukan, sok nu ngahutang eta tara ditagih mataknya ngeureuyeun we. Kadang-kadang aya nu mah hugi di tengah jalan ge. Tos ngacaprak we pamirsa ieu geura barorong ieu. Da ieu teh si Akina seur tamu, seur semah ngantosan. Dede. Sok mending ge ngarawug heula. Pohar pamirsa. Kabujang narojolnya bisa wijem.
Pamirsa sadayana ku norojolna bisa itu urang cekapkeun heula we nya dongengna dugi ka dieu. Urang keur ieu enjing deui pamirsa sapertos biasa. Lampahan anggraeni si mawar bodas alia dina lalakon Jawara Gunung Burangrang. Urang teu heula dihaneuleum sieum geusan sampeureun urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun urang samper deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayana pamirsa anu parantos satia manco, satia ngadangukeun, satia ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Hatur nuhun pisan nya. Antos satia ngarojo ngadangukeun salami ieu. Dugi ka lalakon dinten ieu nya ti 4-5 tahun kapungkur panginten laki ngadongeng di YouTube. Hatur nuhun pisan. Pamirsa sadayana ahkum salam ka sadayana mugi sadayana oge aya dina kawalujaan nya. Aya dina kaluginaan, aya dina kasinugrahan, aya dina kalancaran sagala rupi urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Panginten sakitu heula nu kapihatur akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hanca.